Ji, orang ke mana yuk? Di kota? Keur di Bundaran Bina Kasih di Sumedang. Ada di kotanya. Ke kota atau malam mingguan, malam mingguan di Bina Kasih. Ya. Bersama ini nih. Ini adalah Bintang Pantura asik. Ya, boy, ya, guys, aku mau rekomend dari pisan pokoknya mah buat anak-anak yang suka hits-hitsan gitu ya, khususnya kota Sumedang. Ya mah rekomend dari pisan, dipoto di dia guys, tingali indahkeun Sumedang Simpati. Warna Sumedang Simpati mantap. Mantap, nalur. Mantap. Ya salah sahiji selebgram ya. Selebgram Sumedang ya gaya asli, aduh tiktoker oke. Tong hilap, like, comment, and subscribe. Naon channel ding? Oplas TV dong. Anjay, Oplas sareng TV. Follow oge IG-na. IG saha wae? Abi. @naon? @Rena_Purwanti. Anjay, mantap. IG-na naon? Nopi Nonop. Nopi Nonop. Ada, oke. Ya orang karek beres nyen videonya malam mingguan. Nah, alhamdulillah biasa sesarengan sareng Teh Nonop, sareng Teh Rena. Pokoknya mah nggak jomblo. Ya Kang Haji oge tah. Ya kurang di bawah heula sampe aya nu ngape malam minggu pada ieu teh. Sabar heula. Sabar heula kan nu ngape nya ieu ku abdi ditambut heula. Culik heula ku Oplas TV. Nah, ke si Haji tadi tulis. Culik ya. Oke. Orang ini reka mana ini? Orang cari makan lapar ya? Iya dong, cari makan. Masa cari mantan? Lamun si ieu mah rek cari nafkah cenah anjay. Gak tahu cari janda. Janda lo yang menawan. Asal eueuh nepikeun aing janda, tong nepikeun gara-gara janda, dasar janda. Bukan nama cicilan tah. Nah, senang gitu. Dipersembahkan oleh Bina Kasih, berharap Bina Kasihnya tugunya tehurung gitu guys. Oh, tehurung. Tapi tetap Sumedang mah kieu pisan, indah guys. Kayak indahnya teh, indah di hati lah gitu. Ayo lah, nama aku margi geus jam 7 nya, saatna salat Isya heula, rek salat Isya heula ieu telna. Jangan lupa berkendara itu harus pakai helm. Nah, pakai helm cenanya. Kudu pakai helm. Karena yang nanti usah muna COVID-nya, tong hilang ngangge masker oge. Aduh. Mana maskerna? Oh bener banget. Aya masker mama, ya sebentar di kieu heulanya. Ya pokoknya mah ya pemirsa ke zaman pandemi ya orang kemana-mana kudu pakai masker umatnya. Namun maka motor oge kudu pakai helm bener. Iya benar. Demi keselamatan kita dan demi menjaga keselamatan dan kesehatan kita juga. Jangan disepelekan itu masalah pas nyakit guys. Geus geuring mah ripuh. Lebih baik pakai heula maskerna. Oh iya. Kalah. Nah. Lebih baik mengobati daripada dibalik. Lebih baik. Ya pokoknya mah lebih baik. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tah eta mah hareup teh jeung ngapi. Tapi teu naon enggak pake anu penting mah sehat. Ayo salam Sunda Sampurasun. Lampes. Neng, juna naon?
action, oh ini. Action. Kelain dulu sendiri. Kan Ming kalau ngomong sosir. Menikah di gawe teh salah wae, sok salah wae.